Teh, iya budak boga PR meni bangga. Cik bacakeun PR naon teh? Hasil hubungan antara pria dan wanita yang sudah menikah disebut Endog kasur. Anja. kasur. Wow, manuk baru. Iya tuh men. Ade kieu. Wah, iya mah harganya ge mahal tuh men. Sih, Non maneh hayang men. hayang atuh. Emang dijual sabaraha? Ah men, mana kaselen kebaturan wae. Sok we bisa hayang mah men. Bawa jeung kurungna jeung manukna maneh teh. Aslina? Aslina. Tah kieu aing boga baturan mager teh euy. Ngan urang mah minta urut para manuk we men euy. Sabaraha gampang urut para matuk. Selama 3 bulan tapi men. Baraha tong bang ngomong. 3 juta berapa men? Maling we atuh aing ka toko. Goblok. Guys ya. Mang Bule, Naon? bejana bulan kemarin video yang PYP cenah 8 juta tayangan. Oh, ti 8 juta tayang, pi duit teh 100 juta sati. Nah, tengah bagi ke aing sia teh botak. Ah, berborok ka mana? Aing teh kabagean ti euy. Nah, mah ketika bagian. Pan konten rusak mobil batur pake ngagantian ku aing teh. Goblok saya lagi di bawah. Ya, bro guysnya. Peuyeum teh. Mani tut, tuh. Tut. Dong kieu. PR nih we kita menuduh nomor. Teh bureunnya. Terus goblok bureunnan. Anjing. Pada anjing jauh. Nyai, kamana salaki maneh asa teu nempok mama? Heeh, teuing mah geus saminggu teu ngomong-ngomong. Nah kunaon? Teuing baeud, teuing penyakit. Ah, gampang atuh kitu mah. Kumaha mah? Coba maneh ngomong hareupeunana. Ah, abi mah rek neangan deui gantina budak bujang kitu sok hayang nyaho sia teu cager saabog aing. Teu teu panuju aing mah. Nya, cek aing ge. Kan jauh-jauh ke rumah sakit ngomong kita ge cager, bener? Bener. Ulah mau pamajikan ku batur mah. Mak, ieu PR si Hilmi aya nu disalahkeun. Naon soalna eta nyai? Musuh dalam selimut disebut Pengkhianat. Terus naon di dinyana di ieu na jawabanana? oh paingan disalahkeun anu si Imi mah tumila kesina. Tanya heueuh at bener oge teu mila. Teu mila masak di simut. Anja. Bener tuh. Ti, maneh teh pas ya gara-gara naon jeung Mang Bule teh? Ah, si eta mah belikan we teh jelemana. Emang naon sih masalahna nepi ka kitu? Ka aing ngomong sahabat sejati, teu pira dicolok panonna ku nyere da baeud deket ka ayeuna. Oh, sahabat sejati. Geus teh mah kami aku di babaturan. Heueuh nya. Yah, naha aya bet-betah di daerah ieu? Tingali atuh leuweungna mah keneh asli seger keneh encan ruksak. Kan aya di daerah ibu mah. Leuweungna geus punua. Karedang atuh karasa lagi. Sering ngomong. Anja. Hai, kurung.